Nah diambil yang sirikun gitu ah. Ente tutumbenan eta bibi berjiblab kieu anjir gaya teh di mana? Ih tos pengawasan atuh a di Aduh. masjid. Pengawasan. Hijrah meureun bibi teh nya. Nya. Biasana ge nyumput pan aya nu pengawasan bibi mah. Lada keur hayang a. Kerayang. Terus geuningan batur mah itu can baralik. Pak Ustad oge eta masih keneh ngabamblam ceramah geuningan. Nah bibi geus balik atuh. Lah bibi puyeng mikiran Pak Ustad mentak balik ti heula. Ya cek aing oge. Da eueuh nu istiqomah anjing bibi aing. Naon nu dipuyengkeun ti Pak Ustad di naon? Kieu cek Pak Ustad teh a. Kan aing mau teh mawa amal solehnya. Benar. Ari mah soleh mawa teh mawa amal saha eta a, jadi bingung. Anjing cek aing. Mawa amal kirusdi bi Mang Soleh mamawat Nabi. Teu kitu atuh bi konsep Nabi mata ge tong geura balik atuh. Pancan anggeus lamun bingung nanyakeun ka Pak Ustad ka itu. Ieu tanya. Tah baheulana ceuk emak si bibi mah baheulana di pasantrenkeunna kabur. Tah ieu hasilna kieu bi. Gandeng. Di bejaan kieu eta bibi aing mah gandeng cenah. Jeprot anjir.